Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, rampes. Kumaha damang? Mugi-mugi urang sadaya tiasa dipasihan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, tujuan abdi nyieun video ieu nyaeta abdi bakal ngajelaskeun saeutik ngeunaan virus corona. Virus corona teh mangrupikeun virus anu nyerang sistem pernapasan manusia. Bahaya ti virus ieu teh bisa nyebabkan kematian. Tuh bahayanya. Janten ieu urang kedah nyegah sumberna virus corona. Aya sababaraha cara anu bisa nyegah virus corona. Anu kahiji, ngumbah leungeun nganggo sabun sahenteuna 20 detik. Upami anjeun kaluar ti bumi, anjeun tiasa oge make hand sanitizer. Nah, ngumbah leungeun oge aya aturanna. Tah kos kieu. Jadi, ngumbah leungeun ge aya 5 tahap nyaeta. Anu kadua, ngonsumsi gizi seimbang sareng ngalikeun buah jeung sayur. Nu katilu, rutin olahraga sareng istirahat nu nyukupan. Anu kaopat, nganggo masker upami anjeun keur batuk, irung cekap atau flu. Nganggo masker oge aya aturanna. Pastikan sisi luhur masker ditandaan ku ayana garis kawat nasal. Posisi kawat di luhureun irung, teras pasang tali ka luhur sirah. Tarik masker nepi ka dagu, ciwit kawatna pikeun nuturkeun kurva irung. Upami masker nepi dipasang, hindari sentuhan ke masker. Anu kalima, ulah ngonsumsi daging anu teu acan dipasak. Anu kagenep, hati-hati kontak jeung sasatoan anu nyebabkan virus. Anu katujuh, upami anjeun ngalaman gejala supartos batuk, irung cekap, demam, sareng sesak napas, anjeun tiasa angkat ka fasilitas kesehatan. Nah, sakitu wae antisipasi ti abdi. Mugi-mugi aya